Nah, sedot. Biasa kericing. Udah nah. Kemana? Yang rumah kerne kamari. Lah, si amat. Rumah kunaon sih? Kos belum awal trauma. Ih, betul aing kemari balik gawe jika teding bodas, hampir raga ganging motor. Di layapannya. Sarua gua aing ge kamari dijegat kebobodas di layapan. Bener Sendri. Heuh sia kebobodasna. Yang geus ayo. Orang anjing hidung ini mah, orang mabar. Ayo. Itu sehat anjing hidung. Ayo. Anjing sabi. Het sia Mang Ipin. Oh, mengipin. Hak Mang Ipin siapa ya? Ye, siapa geus aya? Geus. Tuh, salah. Wis. Biasa. Dia kelar. Aduh, ini main. Tumben ya kadaria ya curiga ya. Mana kue aja dahar, mau muar minta diamond saja. Hah, aku, Andre. Apa ini? Biasalah. Ya apalah. Udah bungkutan siapa? Bayar gratisan. Hah, aneh sih lah, ampun lah. Ya serius ya nama ya, arek naon ka dieu, tumben kota reuas aing lah. Tuh ingat tuh ikut. Tak naon ada ya. Ngomongna mah nyarita ke di layapan ini. Layapan. Kunaon layapan, Dut? Kunaon sih layapan? Ada di kulut. Jadi kieu Mang, kamu teh teh balik gawe. Dijegat ku anjing bodas eta hareupeun, wing ampir teh kusul karagasi eta di layapan. Jadi eta teh anjing jurig lain. Ulah, udah kayeuna. Lain masalah jurig jar eta teh. Ya kamari ge amang ka ditu, eta teh anjing nu tukang bebek. Tukang bebek versi seragasi, boga anjing bodas. Jurig naon jurig? Oh jurig ieu di layapan mah. Eta mah kudu hati-hati we. Jeung dia teh jurig tukang bebek. Apa teh pasigit polisi? Tah pasigit polisi ge nyawa eta anjing tukang bebek. Oh, ya aku Mang. Kamari ge loba nu cilaka di layapan. Pernah aku meni jurig gitu. Beraku Mang, kamari amang urang di layapan jalan lempeng ke tempo jalan belok nih. Ya jar amang siapa sih gana mah ya lamun tunduk ge eta teh mabok teh hayam yang teh bebek kan bau di jalan layapan. Kalau jalan lempeng ka tempo belok. Tunduh palingan ge, makana ya lamun tunduh teh teureun heula make motor mah ulah maju terus balik gawe teh. Kumaha sih? Anu goib jurig aneh wae. Bener mau Mang Ipin mah. Ayo balik ah. Ayo geus. Mau jadi ngarasa gitu nih. Woi. Naon? Woi aing bae ya. Jore. Bangke. Ayo balik. Ayo masih nak. Woi bayar woi. Pas. Gimana sih woi? Brengsek si Ipin, lumagan awak lagi benar ya. Beres tapi ya. Hoi. Pin. Hoi. Alaman. Ini ada sih. Kalau mula. Dia nomala, ilmu makalem. Ayo dia kalau tuh. Yuk, minum bola kan. Benar Ya, siap sih naon sih ya. Kalau aing sebut aing mabok teh hayam, pugu di layapan dalam jurig.
Tuh bener bisa sih mama magahan teh. Tau lah emosi heula tuh. Kesian ada yang ngajarkan ke alo teh iya anu ngaran teh. Anu gue diajarkan tuh situ ke alo. Kan budak sekolah eta teh. Ya gitu sih gitu. Tong sebut aing mau teh hayam atuh. Ieu dengekeun keturunan aing percaya goib. Eta teh karena goib. Nya kok juri dilayapan teh loba. Aya carita di bawah lagi. Busa kayak Mbah Purkon ada tandatan. Sabar heula sabar. Gue maya. Tapi emang layak diajarkan ke budak. Jadi sarieun pan intinya namanya tunduh weh. Tunduh mana sih bejan. Kemarin aing liwat layapan. Aing bayang hideung. Eta gede. Ieu jelema teh mentak cari langkah teh ku bayang hideung eta tah. Mun sia teu percaya tanyakan ka aki aing. Yo, ampun, eta bayangan hidung teh ya, tangkalan kan gede, kasorot bulan, aya bayangan anak. Dan bayangan hidung, naon deh. Pantak ya lamun lewat teh aya teh hayam mulai diisap. Mana ke aing? Kulo kayak aing. Bisa. Ampun ya. Pokoknya mah ya. Aing nepi ka ira-ira ge aing percaya di layapan teh kecelakaan gara-gara juri. Pokoknya aing percaya ku juri. Soalnya mengerti ya sih. Karena kayak lalu kamu tahu sih jalan lempeng lalu ketempo penting bisa jadi bengkok. Kok jelaskeun. Aduh, eta teh mabok tunduh. Mabok teh hayam mah ngeureuy kasih pajar mah teh mah. Tunduh eta teh efek tunduh perjalanan panjang jadi we ngabayang si mata teh. Cek cara biologina mah retina na gitu. Tah, Gitu. aing mun ditarik ka IPA mah aing taluk gitu. Terus berarti eta teh karena tunduh. Karena tunduh. Jadi tunduh kan si mata tuh jadi membayang. Gitu cek budak IPA mah. Jadi we jalan teh katempuh sih gak bayang-bayang belok. Lain bujur lain. Lain. Makanya kudu eureun heula lah mun balik gawe teh mending balik isuk we. Sare-sare heula tuh di mana we di PT ge, di mushola ge, di masjid ge. Penting demi keselamatan gitu. iya. Mohon. Terus anjing bodas kumaha eta urusannya? Eta anjing anu boga bebek, sok kan itu yang kalayapan. Aya tukang bebek sisi jalan, ya anjing teh warna bodas. Anjing boga bebek. Terus hiji deui aing. Tan, Eta kunaon lobon paeh di dinya. eta mah takdir, sih anu mah takdir Allah. Pahen aku dulu kecelakaan. Oh, berarti lain bujurinya. Akhirnya cepling mah nya, ieu percaya mah kujuringnya mangga. Ya, percaya tak percaya sih soalnya cepran empok. Kontak eta, tempat ngomong mah. Lamun ieu we, anu mau tidinya garidik kuburan tanya mang mau kunaon. Baik. Terus kok balik ngomong siapa? Assalamualaikum. Salam, balik aing. Baik di mana kan eta? Assalamualaikum. Oh. Gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam.